Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui macakeun tafsir juz amma. Ayeuna urang atos tafsir juz amma basa Sunda karya Ustaz Uus Suhendar. Ayeuna urang atos aya dina hanca ayat surat An-Naba ayat ke-17 insyaallah dugi ka ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat afwaba. Wa syuyyiratil jibalu fakanat saraba. Satemena poe papasten teh hiji mangsa anu geus ditangtukeun. Dina poe sangkakala ditiup maranehna daratang alet-aletan jeung bray langit dibuka nya aya sababaraha panto jeung gunung-gunung leumpang ngajadi fatamorgana. Inna satemena yaumul fasli poe papasten atawa pamisahkan miqata hiji mangsa anu geus ditangtukeun ku Allah. Kecap al-faslu asalna tina kecap fasola anu artina misahkeun. Poe kiamah disebut yaumul fasli lantaran dina eta poe dipisahkeun jalma anu iman jeung jalma anu kafir, jalma anu taat jeung jalma anu doraka, serta dina eta poe jadi papasten pikeun ahli surga jeung ahli neraka. Yauma dina eta poe yungfahu ditiupkeun fis-suri sangkakala ku malaikat Israfil terus sakumaha manusia hudang ti alam kubur fatatuna terus daratang ka padang mahsyar bari alet-aletan sabalad-baladna. Wa futihatis sama'u jeung bray langit dibuka kasampak geus ancur lil ibarat panto-panto anu pasolengkrah tin tampa wangunan. Wa suyyiratil jibalu jeung gunung-gunung anu baheula jadi paseuk bumi ayeuna mah dicabut, dilempangkeun. Fakana saroba ancur lebur ngajadi loba, ngajadi lebu fatamorgana. Ku jalma anu hanaang mah disangka cai tiasa ditinggal dina Quran surat Al-Haqqah ayat 14, Al-Waqiah ayat 4 dugi ka 6 jeung An-Namal ayat 88. Mu'adz bin Jabal kantos nalek ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaan maksud ayat ke-18. Ditalek kitu teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah nyegruk ceurik bari sok nyarita dumareunda. Ya Mu'adz, anjeun teh nalek masalah anu rohaka anu kuring berat pisan ngajantrekeunana umat kami anu alet-aletan teh aya anu salamet jeung aya anu teu aya nu cilaka. Anu cilaka kabagi kana sababaraha golongan bari robah wujud beungeutna jeung awakna. Aya nu robah jadi monyet, jadi babi, suku ti luhur sirah dihandap bari beungeutna digugusur. Aya nu jadi lolong ngarampayan, aya nu jadi pego, torek jeung gelo, aya nu letahna manjangan ngalewatan dadana bari ngacai ngaluarkeun kokotor tina bibirna. Aya nu buntung leungeunna jeung sukuna, aya nu digantung dina tiang salib neraka, aya anu awakna jadi bau batan bangke jeung aya oge jalma anu dibajuan ku aspal anu panas sarta lamun dibuka ka bawah jeung kulitna. Dosa jalma nu wujudna jadi monyet lantaran gawena jadi provokator, ngadu-ngadu jelema sangkan parasea. Jalma anu wujudna jadi babi mah nyaeta jalma anu betah dina pangharaman jeung curang dina ngukur atawa nimbang. Jalma anu suku ti luhur sirah dihandap eta mah sok ngarentenkeun jalma anu lolong padahal keur di dunia asalna beunta eta mah jalma anu teu adil atawa curang dina mutuskeun perkara. Jalma anu jadi torek jeung pego eta mah jalma anu umagul ku amalna sorangan atawa dia.
jalma anu letahna manjangan eta mah jalma nu sok pidato atawa nyarita ngobrol janji tapi antara ucapan jeung lampahna pasalia. Jalma anu leungeun jeung sukuna buntung eta mah jalma anu di dunia sok nganyerikeun nu jadi tatangga. Jalma nu digantung tina tihang salib neraka eta mah nu sok ngajuar hayatna ka panguasa pikeun kepentingan dirina. Jalma anu awakna jadi bau batan bangke eta mah jalma anu ngalajur hawa nafsu jeung nu nahan zakat, infak atawa sedekah sarta anu dibajuan tina aspal mah jalma anu hirupna takabur, sombong jeung gede hulu. Ieu tiasa ditinggal tina tafsir Al-Qurtubi juz 18 dugi ke 20 tinu ayat 114 sareng 115. Qul qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.